Paguyuban Pasundan, paguyuban Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Para pamirsa Baraya Pasundan hormateun simkuring. Alhamdulillah dina waktos ieu sonten ieu teh di naon namina teh Studio Buruan Pasundan mah parantos hadir Kang Budi Dalton. Hatur nuhun Kang Budi Dalton. Kang Budi Dalton, sobat simkuring, sobat urang sadayana. Tangtos Baraya Pasundan tos sabaraha kalinya di naon di podcast Buruan Pasundan ieu urang ngawangkong sareng Kang Dalton. Nah, terus atuh dina episode ayeuna bade ngawangkong ke naon simkuring sareng Kang Budi Dalton. Asana mah ayeuna teh hoyong ieu Kang Budi hoyong naon ngawangkongkeun seputar dunia. Nah, eta tuh dage salirama ngandamel title dina kartu nami teh seueur. Pan abdi mah ngukur hiji sebagainya dekan pisipun pas gitu. Mohon. Ai Baraya Pasundan ari si babeh mah ya akademistik, budayawan. Tah nu katilu nu dunia nu ieu nu katilu rek sebatkeun simkuring nu ayeuna hoyong diwangkongkeun sareng anjeunna. Juga sebagainya artis layar sentuh. Pokona mah teu di layar sentuh oge. Aduh. Ari Kang Dalton mah memang artis gitu ya. Sebagai cek Kang Jani mah. Nah, ku kituna Kang Dalton da mah siap Kang Budiana. Alhamdulillah. Nuhun udah. Tos ngersakeun sumping ka nu sabaraha kalina ka studio Buruan Pasundan tempang sareng sanesna ya Kang Deni, Kang Jani, Kang Sandy di studio teh. Nah, kieu dikawit ku patarosan naon namina teh simkuring nu rupina Baraya Pasundan oge anu seseueurna oge ieu teh viewer sareng naon subscriber Buruan Pasundan teh oge seueur. Naon namina teh penggemar salira. Waduh. Malih tadi di luar mah saur pacece ge di Subang cenah aduh di Kasomalang hoyong nu ieu seueur anu hoyong tepang sareng salira teh. Alhamdulillah. Seueur penggemar. Nu langki mah ti Metropolitan teh abdi teh. Kunaon tah? Aya mah artis lemur Terus sok tibalik nya. Padahal anu ti lembur-lemburna Korea Selatan teh kadari ieu. Ka dieu laras. Kang Udi da ti lemburna meureun. Model katuanganna Korea kimchi. Mohon kimchi. Nya naon bedana jeung bayam urang lembur. Angeun haseum. Mohon sami. Haseum-haseumna mah sami malih langkung haseum kimchi. Ieu tah naon namina teh. Ya sok sanaos kitu panginten hoyong uning teh hoyong terang supados langkung naon namina teh Baraya Pasundan ge langkung uninga gitu. Ti kawit iraha tah Kang Budi Dalton naon namina teh memasuki dunia keartisan kapangkarna. Iya. Sareng sabaraha film tah khusus dunia eta ayeuna mah ye. Eta rada panjang ya teh Kang Budiana da. Teu sawios. Da ieu teh 2 jam ge disayogikeun. Kahiji kieu Kang Budiana nalika dina kecap artis tadi. Dari urang makan serapannya. Nanging da pami dina bahasa Inggris nama artis teh profesina seniman gitu nya. Seniman Tangtos di urang teh seueur artis mah gitu. Tapi di urang mah jadi benten mengartikanna keartisan teh siga celebrate cenah orang yang selalu memperlihatkan sesuatu, merayakan sesuatu teh ditemong-temongkeun. Sehingga kadang kawis anjeunna mah teu gaduh karyana naon ge sok disebat we selebriti sih mah. Selebriti naonnya dina naon cek abdi teh? Dina TikTok cenah kitu nya. Jadi gaduh pasarnya lira Bang Inten. Nah, tapi upami uih deui pertarosanna kakaitan abdi sareng
hartosna artis dina bahasa Indonesia seniman tangtos lalakon mah abdi kapungkur ku almarhum pun bapa diwiatkeun ka Kang Hari Rusli teh. Leres. Didinya memang kawitna mah abdi dina musikna ge spesifik alat pukul Alat hungkul. pukul. Tah ka dieu-dieuna mah kan panginten dina perilaku sok rada minculak ieu teh. Cing Budi main maneh ieu jadi peran ieu kumargi anjeunna sok ngadamel teater musikal teh. Oh. Naon janten minton ke abdi memerankan seseorang itu dina teater anjeunna. Dugi ka kantos janten pemain peran utama dina teater teh. Manawi emut dina judulna naon tah? Seueur abdi teh kawit opera tusuk gigi. Opera tusuk gigi. Muhun oge main lajeng naon Ken Arok abdi mah dipengker main musik gitunya. Lajeng oge Joko Tingkir eta sareng Sujiwote sareng sababaraha artis Jakarta lah gitu. Tah kawit dinya pan ari lingkungan teater mah oge caket sareng broadcast perfilman. Tiba-tiba aya memang baladna Kang Hari keneh di Jakarta ya. Di Jakarta. Cing Bud cenah daek teh ieu perankeun film kawit nama. Paparwes teh di Star Vision. Oge di dunia broadcast teh di stasiun sababaraha stasiun TV. Aya hiji pabudiana abdi teh nu kararagokna teh. Duka kumaha ieu teh. Abdi teh tahun 80 tos di Tawisan nyandak jantan host zaman nama disebatnya. Hiji acara di sebuah stasiun TV. Nanging didinya aya kecap. Dipanggil lah abdi teh ku produserna. Kang Budi, bisa tidak itu kalau bicara idiom Sundanya dihilangkan? Tak abdi teh tagna teh langsung kana hate eta teh. Nah, cek abdi teh. Kena kamamar. Misal gitu. Selamat malam pemirsa, saya mah dari tamah teh kacacana. Kalau kamu teh. Nah, idiom-idiom Sunda itu bisa nggak dihilangkan? Nah, jero hate si anu idiomna bangsa lain. Nah, teu dina naon. Rek di Jawa Tengah, rek di Kalimantan di mana oge di Sumatera. Idiom Betawian mah. Komo deui. Nah, ieu ka Sunda teh juga kitu-kitu teh. Ari abdi mah duka pedah gaduh adat awona eta gitu nya alim Sunda degi gitu dugi ka ditolakan ku abdi teh. Janten pami teh mah hoyong jantan artis jiga artis nu zaman ayeuna di tahun 80 kesempatan eta tos aya abdi teh. Gitu ta. Tah, tidinya mah teu we lah di dunia broadcast mah sok sanaos Kang Hari Rusli sok ngajak abdi sakapeung sareng Mang Saswi tah gitu nya sareng Sas abdi gitu sareng almarhum Kang Ukun namina teh. Nah nanging teu aya naon cek budak ayeuna mah passion. Ketertarikan di dunia eta teh. Tah upami dina film tah ieu mah rada aya teateran cek abdi teh bermain peran. Ngawitan we abdi teh diajak ngiring ku sareng Paparwesnya di Star Vision main film anu sok sanaos dina film mah abdi tacan janten peran utama mah. Paling ge peran pembantu utama paling gitu tanya tebih teh peran utama lah abdi teh. Malih aya peran pami telepat ningal abdinya. Aya hiji peran ujug gaduh budak geus gede gini gitu. Tah. Janten dongeng di tahun 80-an ieu abdi ayana dipengker henteu jadi peran pembantu utama atanapi sababaraha zaman kapungkur sok disebat sketsa lebaran bade tahun bade enjingna Idul Fitri teh sok aya acara. Tah eta kan salah sawiosna Kang Hari Rusli sok ngagarap eta. Abdi sok janten lah peran utama di dinya teh. Ti payun masuk aya stasionna teh aya keneh TPI, aya naon harupi-rupi. Tah saluareun eta rada liren we kumargi aya amanat ti Kang Hari Rusli piwarang abdi uwih deui ka Unpas. Harita teh aya naon abdi teh nya ku kitu ku kieu abdi dipercanten jadi kaprodi ti payun teh dunia eta teh rada dikantunkeun ku abdi teh. Tos we serius di dinya hiji mangsa Paparwes Star Vision teh. Nelpon. Kang Budi cenah bantuan eta ya sutradara muda euy. Aduh aya naon Pak tos lami teh teleponan. Nyanyian film lah main. Aduh abdi teh tos lami teu main film. Lajeng kunaon kedah abdi. Nya ieu teh sosok anu ditunjuk ku si sutradara mudana teh Ernest namina teh. Ieu teh sosokna kudu orang Sunda. Paparwes paralun cep abdi teh sosok orang Sunda teh seueur. Aya Kang Juhana, aya Kang Iyang, aya TV Project teh anya reng-rengan eta, Kang Deni,
Atanapi aya Bucek tah sok Bucek. bisa bahasa Sunda, aya Fatir ayeuna seueur lah tokoh Sunda. Nya tapi ieu mah peranna cunihin cenah. Berarti abdi geus dibuleutkeun cunihin kudu cunihin cenah alah abdi teh. Kumargi ku kedekatan panginten nya abdi teh main we. Tah tidinya teh bongan main deui di dunia film. Si Akang ieu main deui janten we kateterasan dugi ayeuna teh sok aya wae dina film-film. Padahal nu nembe disebat ku Kang Budiana anu tiba-tiba aya murang kalih tos ageng eta filmna Kang Beni Setiawan memang dugi ka ayeuna teh eta 15 tahun yang lalu pamita lepan. Hiji film nu abdi teh aya mun tadi teh mah cenah dongeng passion teh nya aya passionna. Kumargi ngadongengkeun dunia keartisan tadi kaleresan di Bandung. Dongengna teh dongeng tentang Bandung walaupun eta teh siga tokoh rockstar zaman ayeuna mah band lah gitu. Nah, abdi teh salah sawios pemain bandna janten caket saring pemeran utama. Mulai ti film eta memang janten produser teh eta si Akang eta main deui nya dugi ka ayeuna we aya wae gitu tah Kang main film. Malihan sasi Februari akhir ge aya ieu teh hiji kabanggaan kangge urang kumargi diproduksina di Bandung nu gaduhna ge orang Bandung anom keneh. Maksud teh produserna dugi ka ngadamel judulna ge namina Juragan cenah. Hoyong pokona mah terminologina Sunda we ieu film teh. Da ayeuna mah sok sanaos urang ngadamel film naon wae ge salami urang tiasa nembus kana Netflix mah atos we dunia gitu pan. Laras. Dunia. Janten kesempatan ieu teh sae kaleresan kangge nyandak lokal-lokal konten gitu. Abdi tangtos Februari sasi payun syuting. Muhun akhir teh ngawitan deui. Aya Kang Dul Sumbang oge main pamita lepan sareng sababaraha tokoh tanda kutip nu di Bandung lah gitu. Nah, uih deui tadi janten pami ngadongeng lalakon memang abdi kawitnya ti Hari Rusli kangge urusan kesenimanan mah DKSB nya. Muhun tapi cenah artis teh mah kana motor butut. Nah, ieu berarti beda pemahaman mengenai artis nu tadi cek bule jeung seniman gitu. Tah janten abdi ieu oge janten emut tah pamita lepat. Aya artis Hollywood anu dipikaresep ku istri ku ibu-ibu pami di urang pasti da meureun cek kaum perempuan mah ucul maintennya lucu maintennya. Si sa teh namina Keanu Reeves. Keanu Reeves mohon. Sari dinten ngangge motor butut. Mohon. Eta motor naon matchless nu kararitu. Mohon. Jadi tiasa wae dina keaktoran mah pabudiana nya urang teh katipu dina pemeranan anjeunna dina pami urang zaman urang emut David Carradine. Unggal filmna teh kungfu. Leumpang we eta di gurun. Ieu jelema karunya leumpang wae. Henteu kitu sabenerna mah boga mobil halus si eta teh. Nya eta si Keanu Reeves ge ja. Sami. Wah, naon da malih memang katelah anjeunna teh naon namina teh gaduh tabeat filantropis. Sok ngabantosan, gaduh lembaga sosialna ageung saurna. Nya sari dinten naon saur bahasa dayeuh mah bohemian naon gitu nya. Percis lah ningal Keanu Reeves teh asa ningal Mang Dalton gitu teh. Kaleresan uwa kawalon. Dabli mun aya ongkos angkat ke Amerika nya. Ka Hollywood hoyong naros ka Keanu Reeves patarosan abdi kan hiji. Keanu ari si lain nomor nomor register sabaraha di Brotherhood rek gitu. Eta ge film naon anjeunna teh John Wick eta nya. John Wick sareng Matrix teh gini. Tokoh-tokoh di Sunda nya ya mohon si Kang eta teh nu jago silat sareng sareng Iko Uwais gitu. Leres. Si Kang saha teh nu gondrong teh nu jago silat. Ti urang. Kang Yayan leres Kang Yayan teh ayeuna film John Wick leres sareng Keanu Reeves. Mudah-mudahan kasauran oge Kang Dalton sareng Keanu Reeves gitu. Aduh, amin. Tadi Juragan ieu mah naon kita judulna. Pastilah gitu. Kantos abdi teh ditawisan ku anjeunna. Gabung dina film anjeunna. Peranna teh janten pot kemang. Halim abdi teh cararangkeul gitu. Tapi naon? Peran naon atuh lamun teu jadi pot kemang nya peran sare cenah. Eta mah daek. Ayo we sare. Aduh, abdi teh kalintang bingahna ti payun. Samun main film diajakan teh alah abdi sok Rizky. Aduh, pokoknya budak ngora nuju ieu we saya anjeunna teh. Aduh, jug hilap deh. Sareng sepuhna mah aya Jaja Miharja.
Waduh abdi main. Tapi nah syuting teh mung sadinten. Dari nu namina film paling enggal oge 2 minggon. Aduh abdi darwe ka ditu di brief we abdi. Kang, akang teh engke ngagoler dina kasur. Terus akang teh talatah ka budak eta motor jang maneh. Maot we cenah. Alah. Jauh-jauh aing teh ke Jakarta. Ieu kajadian aya nya ka halaman. Kayak ku abdi di ieu deui judulna naon teh silap teh. From Bali to London atau napi naon. Aya syuting di London sagala nu mau abdi bingah teh. Waduh, Ka London ya aja. nu syuting di London batur abdi mah di Cibubur. Geus di Cibubur dari Bang we unggul. Eta ukur kitu nya. Kitu unggul abdi. Peranna teh Gusti. Oh saya ngantunkeun we. Aduh. Abdi mah hoyongnya Kang Budi pame sutradara teh membutuhkan peran pria usia 50-an ya. Nah, nyauran peryogi abdi. Sakedap tapi Pak Budi peran teh teu naon. Asal narima duit gitu. Atau tapi barang dahar teh kan. Tama raos peran teh sakedap ge. Aduh. Dah nuhun geuning tetela ngawitanna teh ti Sanggar DKSB nya Kang Budi eta almarhum tokoh seniman nu kalintang kahot di Republik urang Kang Hari Rusli tiasa janten nu janten guruna Kang Budi nya Kang Hari Rusli ayeuna mah muhun sih. Ya, mentor teh apa mentorna Kang Dalton di dunia berkesenian, berkebudayaan. Luar biasa. Tah ayeuna teh geuning. Abdi teh sok kieu nya tadi oge pamitelepat rada kabahas ku Kang Dalton. Ngeunaan dikawit pamitelepat pengertian artis. Ya, jadi jelema nu asara ramean wae, komo enak mah aya alatna TikTok teh. Artis aya oge geuning. Kang Udi disebat naon namanya teh? Selebriti kadinakeun aya selebgram. Aya abdi teh kantos naros pamitelepat ka Pun Bojo ti payun di Rorompok. Kunaon sih cing? Da Rorompok teh sapalih teh aya seorang yang sudah punya nama saat itulah, ayalah gitu. Istri itunya. Artis naon eta cek abdi teh tetangga urang teh aya saur Pun Bojo teh selebgram. Ari selebgram teh naon? Nya eksisna teh di dunia Instagram we jigana teh leres gitu kan. Da eta ge pami ditanggap kadang kawis nominal lah fee anjeunna langkung ti artis-artis nu nya. Kitu. Sami gaduh fans gitu aranjeunna. Sami eta teh. Sanes urang ningal ieuna Kang Budiana misalna artis teh zaman kapungkur mah urang ningal Grammy Award gitu. Tah eta aktor pangintennya. Ai di urang mah anugerah musik, anugerah naon lah segala rupi di momen eta ayeuna mah ayeuna mah dan teu kitu. Mohon. Kadang kawis urang teh uninga, tapi nah di barudak SMP mah meuni asa gitu. Idola bisa gitu. Aya geuneng hey lu cowok-cowok yang nggak pakai motor KLX jangan cariin gua ya. Aduh, anu juga lo buntal teh gitu. Aduh, tapi dah selebgram eta teh ku kitu ge gitu. Ikan mola gitu. Rupi-rupi janten sesah abdi kangge ngadefinisikeun deui ayeuna teh naon atunya. Nah, akhirnya sesahnya ngadefinisikeun. Sesah ayeuna mah gitu. Tapi kangge abdi mah siapapun anu ngademel karya dan masih berkarya layak anjeunna ku urang disebat artis kangge abdi mah. Pami artis pemahaman urang kedah celebrate teh tadi nyatos we ku bahasa Indonesia lah seniman anjeunna gitu. Sok sanaos anjeunna di lembur di mana wae. Salami ngademel karya kreatifna masih jalan, masih seniman. Seniman laras. Saya pisan. Nah, ieu aya sisi sanes Kang Udi. Ngeunaan naon namina teh dunia artis ayeuna nu kadang kawis abdi ge sok manghanjakakeun nya tentunya. Padahal lamun komo ngudag naon pengertian aktornya pan aya sakedahna mah waduh kedah. Dia itu betul-betul public figure gitu terus nya picontoeun lah sagala rupina pikeun paling caket pikeun penggemarna lah gitu. Karena penggemar seorang artis atau aktor itu kan nyantai 100-200 jalmi, ngarebu pasti nage. Tadi nguping urang naon di Pak Cece tah tokoh Subang. Saurna
Kang Budi Dalton ira ka Subang diantos pisan itu penggemar salira khususnya di Kasomalang seueur pisan. Mohon. Abdi yakin 1000 langkung mah aya Mohon. penggemar salira teh Beres. di Kasomalang di Subang. Hmm. Luar biasa. Nah kan itu kada dipertahankeun pamitiasa. Nya mertahankeun ge dapan teu sesah-sesah. Punten pisan. Abdi ngangge bahasa nu gampil lah. Punten nya punten teh ka para artis. Beres. Hirup bener geus we kitu. Ah, Terus eta. pertahankeun kemampuan keaktoran. Mohon. Punten jika abdi ningal generasi saha Mas Didi Petet, almarhum Kang Hari Rusli, Deddy Mizwar gitunya. Ya sebatlah si angkatan senior itu asa langki nu ka kuping aya painten hiji dua naon kalibet masalih nu misalnya narkoba lah gitunya. Ya. Sagala rupi lah. Aya deui nu anu pikas seremen gitu. Prostitusi online. Aduh. Kang Dalton dilakukan oleh seorang artis. Inisial laki-lakinya inisial Z. Tah. Alah ujungnya I. Aduh. Jijai Dih. Aduh. Sugan teh saha. Efek teh jijai cenah namina. Dan nah maksud teh tina sisi nu kirang merenah gitunya. Kadienakeun tos aya deui tah can lamun sabaraha dinten eta mah artis seni musiknya naon namina teh musisi. Abdi tadina ageng harapan ka musisi eta teh. Nya clue nama kanggo Baraya Pasundan seorang laki-laki lah gitu. Anak muda, suantana bagus, genre musiknya bagus. Abdi nuju salut. Hoyong nonton kan di Hotel Papandayan mah sok aya pentas jazznya. TP Jazz. Anjeunna teh tampil sakali dua abdi dacan Kang tos kan sok hoyong kadinya. Waktosnya nu dacan ieu da kabujang abdi seueur bepergian ke luar negeri kan. Gitu. Di antaranya ke Cidahu gitu, Ciseuti. Nah janten ari kamari si musisi itu kalibat deui urusan sapertos gitu. Aduh cek abdi teh ya. Budak alus-alus prestasi musiknya gitu ya. Rasa teh acana aya eta teh anu tadi online prostitusi online. Tah di sisi pengalaman anu tos sakitu lamina Kang Budi ningal kondisi ayeuna nu sapertos kieu di dunia keartisan. Naon namina pandangan salira kumaha tah? Ya Ari Abdi panginten kieu. Ari Abdi mah hoyong diajar heula jadi manusia teh kumaha. Jadi naon anu tos difitrahkeun ka Abdi nembe kana profesina. Supados urang rek jadi artis, rek jadi tukang macul, rek jadi naon ge anger manusia kitu nya. Henteu juga jirim jadi nanaon. Nah, panginten eta kan aya pendalaman dina nilai-nilai kebudayaan anu boga ku urang. Di sadaya akar budaya ge gaduh lah. Kangge naon mengenal diri teh heula. Saluareun eta abdi sanes teu kantos aya di dunia eta. Di dunia celebrate maksudnya sanes dunia narkobana. Tapi di dunia keartisan nu aya di Jakarta kunaon abdi teu betah kapungkur teh nyaeta kitu. Selalu ada bentuk-bentuk perayaan apapun sehingga naon wae judulna numutkeun abdinya. Seueur oge seniman anu ngademel sebat we pembenaran cenah cek ayeuna mah. Jadi abdi teh bakal kainspirasi pami abdi ngangge 10 linting ganja ieu dan lain-lain. Panginten tiasa gitunya. Tapi numutkeun abdi kalaupun iya teh kedah didongeng-dongeng komo bari jeung difilmkeun, komo batur nyaho gitu kan. Kenapa? Karena itu satu hal nu bade naon we alasanna di Indonesia mah ilegal gitu. Janten abdi teh teu tiasa ngalepatkeun teu tiasa menerkeun oge gitu dina hal eta mah da di urang nagara hukumna tos ajeg tos jelas gitu nya. Malihan aya nu menarik cenah kenapa kalau di luar negeri mah dilegalkeun gitu kieu jeung sajabina. Panginten beda pamakena, beda aturanana. Kan tos abdi di Belanda. Pami di Belanda kan sok disebatna coffee shop gitu. Coffee shop teh eta ganja gitu nya segala rupi menuna teh ganja. Sumping abdi kadinya opatan. Balad-balad abdi. Wah ngagaluh.
kaleresan abdi sanes sok suci memang abdi mah henteu gitu kaleresan. Didinya we ngariung. Mesen itu, mesen ieu gancana teh segala rupi. Nu pangawis nama cenah anger we ti Aceh. Wah, jadi bangga we abdi teh. Nyesep abdi mah kan abdi mah nyesep Kang Budi. Nyesep eta security sumping, sir. No smoking. No smoking kumaha? Kapan ieu ngagarele ieu kabeh? Nya, no smoking. Jadi ngarokok mah anger teu meunang urang teh. Ngarokok mah kudu di luar. Jadi di luar ya, bisa ya, gitu. Hartosna mereka tetap komit terhadap regulasi gitu tah. Ya. Di urang mah bujang-bujang gitunya sok janten awonna teh pan tadi keun lah urusan narkoba meureun jalan hirup manehna katoel ku uwah gingsir cenah cek sapunya. Nganu janten masalah anjeunna kan warga nu taat hukum oge. Kunaon kedah dibentenkeun pada saat dijatuhi hukumanna tah eta nu leuwih ramena mah deui. Ieu mah sanes masalah artisna ieu mah nu nyepeng regulasina deui. Laras. Ari ai urang mah cenah di bangkol ngabangsat hayam ge si eta mah geuningan ukur direhab ge gituan teh cenah. Nah, ini kan akan menimbulkan dampak anu awon kangge publik. Komo deui pami di urang konteks artis itu adalah public figure. Dan teu sadaya artis teh public figure saresna kan. Malihan kunaon ku abdi masuk disalengorkeun. Budi Dalton public figure lain urang mah pabrik cek urang teh public figure. Segala we tapi yang jelas produk karyana aya kunaon tadi abdi nyebatkeun ngadefinisikeun asesa. Di urang mah biasa urang berkarir penyanyi. Wah saya dina nyanyina. Isuk pagetona main film si eta teh. Isuk pagetona jug nge-MC. Isuk pagetona main teater ai maneh teh sebagai naon sabenerna gitu tah. Tacan ngiklan. Tah komo deui eta mah kitu nya. Nah, ieu kan menimbulkeun oge jalmi-jalmi nu gaduh kesempatan saleresna mah dina profesi nu eta kangge muhun kahalangan lah pami ieu mah nya. Keun we tos nyanyi atos we di dinya saleres numutkeun abdi. Matak abdi mah ngahajakeun gitu tah. Nyobian abdi main film tadi sareng diajarna di teater kene sareng Putu Wijaya sareng segala rupi lah sanes kanten main aya karyana aya gaduh musik teu kagok abdi di dinya memang aya karyana mah mangga teh teuing tapi pan di urang mah tos sesah ayeuna teh Kang Budiana komo naon anu disebat ayeuna ku zaman platform media sosial 2 tahun kamari mah zaman pandemi kieu teh ye podcast sadaya jalmi teh resep da teh aya deui media sanes tapi ayeuna mah penonton podcast teh tos garaduh podcast nyalira. Ayeuna mah gitu. Baheula mah penonton manehna ayeuna tos janten sutradara anjeunna. Ngadamel web series, ngadamel janten karya nu paling seueur dina produkna YouTube misalnya channel eta orang Indonesia dugi ayeuna ge. Tapi kan abdi mah tetep we ieu kalintang HD nah ternyata kreativitasna tinggi. Ngantos siap tah acan lebet ka dunia etana. Kumargi aya hiji dunia nu tak acan kantos kabayangkeun ku urang pada saat urang janten rakyat keneh lah. Nya eta saacan urang jadi manusa nama tadi hawatos kabawa ku uwah gingsir. Nu kitu teh jantenna cek urang mah janten awon gitu nya. Duh ka ari anjeunna mah ngaraos awon teh mah. Duh ka gua bayar aja lah yang itu mah. Gitu kan janten. Sok asa araratil ngadangna. Ya kan katingal tah mah dina ieu oge ayeuna mah babari nu disebat nu terakhir nembe didugikeun teh. Naon namina teh duka ceuk manehna mah eta teh perbuatan teh bener atawa napi henteu. Nya maksud abdi kanggo ningal bener atawa napi henteu teh katingal tina paroman. Kahiji modalitas kan maksud abdi modalitas teh kieu artis ayeuna mah kan mayunkeun tampang teh. Punten. Da rata-rata garilis karasep lah gitu. Nu garilis karasep biasanya tos teh aya juga zaman kapungkur mah Pak Tile teh tos aya. Tile. Nu rada nya Pak Tile. Seperti gitu. Ya gitulah. Aduh, jadi naon namina teh luar biasa. Tapi naon pendapat Kang Budi Dalton saya pisan. Jadi sate acan nu tadi punten dibahasakeun di Kusim Kuring. Mending jadi naon manusia heula kadar eta rek jadi tentara jadi artis jadi dosen jadi PNS naon wae pengusaha sebagai manusia geus euregejeug mah tah kitu we lamun dina artis teh mah sigana mah jiga angkatan-angkatan
Kang Hari Rusli, Didi Petet, Deddy Mizwar gitu nya. Jadi kualitas nu dipayunkeun. Emang abdi ge sok kengeng kareuwas Kang Budinya di contoh ieu hal sanes kan. Eueuh cek abdi teh ngan dugi kadinya jigana kemampuan artis urang mah. Dina hiji infotainment teu kahaja. Kieu dongengna teh kajan kisah nyata ieu mah. Nah infotainment deh. Si artis istri teh geulis ditaros ku pewawancara teh. Kamargi si artis ieu teh nembe nikah sareng carogena teh artis deui wae. Patarosan teu sapira. Apa sih yang kamu tidak sukai dari suamimu yang artis itu tadi juga? Jawabannya teh punten ya Kak Baraya Pasundan. Nyebatan teh kieu cenah. Yang paling saya tidak sukai kalau kentut bau cenah. Gitu. Duh cek abdi teh. Eta jigana Allahu alam nya dipali anu rada ieu nyatong ulah keluar lah dilebet lah. Artis-artis nu level aktor mah jigana moal ngawaler gitu. Tapi nya muhun pami urang nyobi ti dua sudut pandang lah gitu Kang Budiana nya panginten. Sebat we tadi cenah aya artis aya nama prostitusi online. Rame ari dina sisi berita pan non disebatna teh bad news is a good news cenah gitu nya. Muni rame sareng geunjleung. Cek si artisna teh ye nu dagang di online prostitusi teh 5.000 nah ngan ukur aing cenah nu ditabeuh omongan sia tuh artis dari nu profesina kitu mah geuning anger we nya teh bongan deui wae naon namina teh side job sanes oge salah nyikepan ngeunaan istilah keartisana tadi teh jadi ngan ukur hayang jadi celebrate we kitu teh gitu manehna mah jadi berbuat sesuatu gayangna teh meriah we kapanggih batur. Ti mimiti bobogohan, ngalamar, kawinan, wah on infotainment gitu kan. Rame. Dugi ka misalna rumah tangga naruntak diliput deui wae. Gusti nu agung gitu. Jadi Baraya Pasundan terutama ka wargi-wargi anu gaduh profesi artis malih numutkeun sim kuring ngalegaan ya tadi ayeuna Kang Budi Dalton kamandangna jadi jelema heula we lah nu posisi atanapi kayaan urang jadi manusia teh urang geus jiga kumaha heula eta saacan urang nantukeun yeuh yen kuring teh artis nu boga ngaran gitu kan sehingga ari nyebat kitu mah tong ku salira wios ku penggemar Anda saja gitu kan ulah akon-akon tokoh masyarakat mah kada batur ulah aku angga aduh teu karaos Kang Budi nuhun lah sami-sami naon namina teh kana kamandangna ngeunaan dunia keartisan. Tapi abdi sakedik namihan ieu mah informasi bentukna teh. Naon? Janten di dunia naon kependudukan benten. Leres. Pan pami urang ningal teh aya 88 profesi nu tiasa ku urang dipilih. Kangge diserat dina KTP teh. Upami anjeun gaduh karya atanapi naon wae atanapi ngaraos dirina seniman, Robi sesegera mungkin di dinas kependudukan profesi pekerjaan geuning. Seniman eta tos tiasa Budiana janten misal abdi ku Kang Budiana dikontrak buruan Pasundan Budi Dalton dikontrak sataunan ku buruan Pasundan nilai kontrakna saanu teh teh biasa dikabangkeun urang teh nemut artos eta sebagai seniman teh diangkeun aya nama gitu abdi nembe terah aya 88 jenis padamelan malihan anu paranormal ya aya di dinya teh samili paranormal aya 88 geura jenis pekerjaan dinas kependudukan teh tiasa di Google ge lah aya waduh paraji aya kene teh aya rupi-rupi lah abdi rada ieu informasi kangge dulur-dulur nu artis Kang Budi kayak nyarios ari politisi aya politik aya mangga sok ditinggal hebatnya luar biasa ta artis seniman disebutkan seniman berarti salira mah seueur di dinya pekerjaan dosen garis miring seniman garis miring henteu Kang Budiana hiji we ayeuna mah seniman da memang di KTP kada hiji deh seniman tapi upami anjeun teh
Korea bayar pajak, Oh. tulis we Patani, da Patani mah teu bayar pajak. Sanes ngajarkeun awon. Patani anu mayar pajak mah Patani nu berdasi. Anu juragan tanah sawahna seueur. Nu tatanena kan buruh tani teu mayar pajak. Aduh. Nuhun Kang Dalton naon namina teh Siap. kana kamandang-kamandangna hoyongna malami ieu teh urang teh tapi urang di med-med da. Mohon. Seueur keneh masalah fenomena-fenomena sosial anu kapayunan ku urang. Baris tiasa dibahas ku urang di Buruan Pasundan ieu. Podcast kagungan paguyuban Pasundan. Baraya Pasundan panginten kitu wangkongan sim kuring sareng artis layar sentuh. Artis papan atas. Papan Borneo. Kang Budi Dalton anu tos teu bireuk deui. Urang pendak deui dina kesempatan nu sanes, dina episode nu sanes, dina bahasan anu sanesna deui ngeunaan naon wae, ngeunaan alam dunia sanes kanten lah. Dina kondisi urang nu karesan nuju sapertos kieu. Cag urang tepang deui di episode sanesna deui. Hatur nuhun, ulah hilap, ulah lali diantos subscriberna. Kangge Baraya Pasundan sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampurasun. Hayu